Bang, bener. Ayo menang euy. Mangge. Heeh, bener Bang euy. Kita nyangut Bang. Strike. Itu lauk naon Bang? Lauk rada pria mah. Oh. Kita yang ngisup. Ada. Kemana? Nang marari teh geus areuh. Aman ah digana. Balik. Sopan budak teh nya. Heeh. Ngusup deui lah. Tah nyambut euy, menang euy tah. Dia lumayan, Bos. Urang nyambut mah. Aduh, Bang. Ngopi. Anjing, gede ieu mah euy. Bang, gede ieu mah. Mudahan, Bang, mudahan. Sama. Mudahan tadinya, nya. Apes pisan poe nama mah. Heeh. Nya budak bangor di Tumal Timur ka ngeueup. Ngalauk kan saeutik. Yo aya mah urang ngejual lauk mah. Orang jual lah. Tah menang sakieu meureun Bah. 20 ribuan membayar. Beun mah nya. Keur butuh pisan teh da. Ayah. Orang nyohan we mangna, ieu mah sauk. Iya ya sauk. Orang ngejual lauk emang Nah, ayo tuh. gane payu ke si Abah. Yuk. Oh, eta lah. Kemana maneh? Kemana maneh tadi ini mul mah? Heureuy Bang, heureuy. Cabut. Tong cerik maneh. Di alungkeun. Ani budak saha? Dek pate. Nah, maneh make jeung jail tadi nih mah. Heureuy Bang, eta mah. Nah, heureui maneh mah. Bangor ting sekolah di mana maneh? Di SMP SMP. Kelas sabaraha? kelas 8. Ini sih juga itu ah. Masih Abah teh Mang. Oh, nu ieu. Ayo orang tadi orang. Yuk tawar tuh. Assalamualaikum Bang. Ini naon Bang? Sehat Bang? Manteng itu. Yuk pulang nusuk Bang. Ini seueur ieu pikiran. Ayo mah lipang. Ayo tahu. Kumaha ya bade naon. Iya pada ngicau. Agar ada eta Bang. Iya lauk cek. Lauk naon ieu cek? Ya, Lauk beureum Bang. sabaraha? Sabaraha we kawi. Kayaknya nu penting baru kananya. Sabaranya ye. Hirup kana itu aja. Tuh kata Bang. Hirup keneh gana mada kada ke dieu. Ya tuh simpen lah di dia. Nya kedap nya karpes. Nah, sok. Udah karunya. Tong ditinggal di gede nanti tinggal sok. Lambi Bang. Kalau batlat teh tuang lah, ngopi lah. Ewe. Bah. Nah, ya. Dicabok. Usaha ke tukang ngutup. Lumayan tukang sini bener atau tungku ngomong bisa aku sah. Anu dieu. Buah-buahan nu dieu ka Abah nu ngajual lauk. Nya juga nabah. Kembali juga mati makasih. Baiklah, mereka mun aya zaman nang tapi juga mana tuh. Nyaba no itu, Bah. Hei, tadi. Pulang ini ngeran hijau ini. Ayo nimu pengisi Kumaha cari tanah susah diukuran. Kumaha kan cari cerita begitu di timur dia tahu kolam ini kemudian di kabut sudah
cuman Jangan deh ngarah naon nih mau kasih panggil teh eueuy bang gurui mana mah nih mau kan ngusik tengah ada tuh iya sisok ayeuna mah geus bereskeun era yang salat cing sasalaman yang geus ayo nama gitu si Ujang di kemana terus mulang dah jauh itu mah tuh dieu anjing di mana tah di jalan gitu sampai hampurannya yang abahnya hampura baik kamu Ujang jangan jadinya ya bah bikin pelajaran ya kok ada salah sih bang kemana itu ke bumi hampura aja ya baik Assalamualaikum salam